seueur dosa Seueur. seueur dosa Seueur lamok. bade ditamihan deui moal Siga nama sok ditamihan teu karaos. niat moalnya niat bahan mah Moal. tapi cing tenang cing tenang urang selaku mukmin insyaallah taala urang loba dosa tapi loba nu mangmentakeun hampurana loba nu mangmentakeun hampura urang boga dosa tapi urang mangmentakeun hampura nabi mangmentakeun sahabat mangmentakeun wali mangmentakeun ulama mangmentakeun para sholihin mangmentakeun contoh kalimat Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amat ya Allah moy Gusti ngahampura kana dosa-dosana saha mukmin lalaki mukmin awe muslim lalaki muslim awe rek nu hirup keneh atawa nu geus maot dipangmentakeun hampura berarti loba urang teh mangmentakeun hampurana Nabi mangmentakeun sahabat mangmentakeun para wali mangmentakeun para ulama mangmentakeun jami-jami saroleh mangmentakeun insyaallah piraku ka loba nu menta mah hampurana urang kada kedua menta di hampura teh tapi kena gaduh iman identitas iman mukmin mukminah ya Allah ya karim untung dosa bisa jadi dibersihkeun ku Allah babi yakin tetela penting mah iman kadeu leungit situasi kieu iman sing kuat sabab asupna ka surga mah sabab iman anapun amal eta mah naikeun martabat kumaha amal ka surga mah kumaha iman sabab ternyata zaman nu iman loba nu mangmentakeun hampurana abdi nyontokeun lamun aya budak ulin ka warung di warung loba dagangan nyokot itu nyokot ieu moal duit henteu jadi hutang teu keur budak ke budak datang ke warung nyokotan dagangan ke budak patur jadi hutang teu keur budak Henteu. tapi aku Ka sepuh. barang batur dicokot Ka sepuhna jadi hutang mah. hutang eta budak nyokotan eta barang teh leres teh jadi hutang ke eta budak teh budak nyokot teh tapi datang kolot di tukang bisi budak abdi nyokot naon nyokot anu dibayar bae ku kolot teh jadi hutang ke budak budak nu nyokotna tapi di tukang aya nu mah bayarkeun urang loba dosa tapi ternyata loba nu mangmentakeun hampura bisa jadi bersih ta ieu kauntungan jamaah mukmin kauntungan jamaah muslim wajar lamun aya ayat duniakeun wala tamutunna illa wa antum muslimun urang kudu aya keislaman dugi ka maot rada goreng kena ibadah kok umuku goreng ibadah mah kudu loba mihapekeun iman kade situasi kieu iman sing kuat keur meunang kamulyaan iman sing kuat sabab lamun eta iman ayeuna kudu disunang teh panamun teu beda jeung tangkal hiji tatangkalan lebeut ieu lebeut buahna hati-hati kudu disunang bisi kumaha bisi semplak leres teh bisi semplak bisi runtuh da berat aku buah eta zaman nu keur loba kanikmatan keur maju hirupna kudu disunang eta iman nya kitu keneh beureun ayeuna keur perkara anu hese wae ayeuna kaitan buahan mungkin kudu dijumbuk insyaallah taala mudah-mudahan ya urang sing kuatkeun iman sehingga pidawuh Allah inna lanansuru rusuluna waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul asr kaula janji pidawuh Allah bakal nulungan ka saha ka para rasul saha deui jamaah mukmin urusan naon fil hayati dunya bubutuh di alam dunya wa yauma yaqumul asr jeung poe engke di akhirat bubutuh dunya bubutuh akhirat ditulungan ku Gusti Allah janji Allah eta lain janji urang ya Gusti Allah mah teu pernah sulaya innaka la tukhliqul mi'ad sayana Gusti Allah teu pernah sulaya tina janji gitu beda jeung jelema jadi kitu pisan insyaallah taala mudah-mudahan sing kiatkeun iman poena nikah sing langsung ke karidoan ningkatkeun keimanan tingkatkeun ibadah
bahkan di bahasa lagi wajama bainakuma fi khairin kumpulna anjeun duaan teh dina jalan kahadian cinta mah hade dugi ka abdina pakulan kieu keluarga besar mana nu kasibatin keluarga besar adalah keluarga yang bisa saling membesarkan salakina membesarkan istrinya istrinya membesarkan suaminya insyaallah taala lain ngaletikeun dia membesarkan salaki membesarkan bojona bojona membesarkan sarogena itu kene kolot membesarkan anak anak membesarkan orang tuana insyaallah eta keluarga besar nu kalau sebatun keluarga besar lain berarti loba turunan tam keluarga besar jumlahna loba usah pisan sakeluarga eta mah keluarga besar da beunghar mobil loba sawah lega teu mutlak lamun ternyata saling mengecilkan doy kitu kade titik ieu ka panganten Nabi khusus yang guys kade saya membesarkan mau janten saroge tinggikan martabat saroge nu janten saroge kitu kade tinggikan martabat janten bojo contoh ieu lalaki anu membesarkan ka pamajikanana amanat amanat segala kita neng wayahna we cok cing langkung mulia berek kolot neng berek kolot neng wayahna sing leuwih hade ku jadi kolot ku jadi sama pamajikan akan cik awe kitu keneh wayahna cing langkung sae kau janten sepuh tong jadi kehalangan ku abdi jani saling mendorong insyaallah taala saling membesarkan cuma teu disautik jama kakak seutik bae ka kolot mah ya carok teh sare ka kolot urang ka kolot urang mah kaingat nalika kolot manehana mah eta mah saling mengecilkan naudzubillah min dzalik mawi wa waqara sagirahum wa kabirahum syari menghormati antara suami jeung istri insyaallah taala eta keluarga besar titik ieu hidup doaan utamina nambah rumah tangga insyaallah saling membesarkan insyaallah taala engkau saling mengucilkan da bahasa lagi antum libasul lakum antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum salaki jadi pakaian ke pamajikan pamajikan jadi pakaian ke salaki eusina naon pakaian hiji nutupan orang kedua pakaian bisa ngagidingan orang menjadi salaki entong kanyahuan cukup nyaho lalak ka pamajikan ukur orang jadi pamajikan tong nyahuan saja cukup nyaho jadi salaki ukur aya kakurangan tapi oge pakaian eta tiasa ngajadikeun gining Anisa ujaidul lakum pamajikan jadi dandanan ku jadi salaki contoh ieu jadi kan awewe jika tenang dia heg-heg bersih rapi si anu keur beujeuh mata dina ge geulis tek menangkeun salaki nu nimukeun kitu ih digarkeun di pingeunah we kitu teh pan ka bawah salaki tapi lamun kitu mah ih sia teh baheula mah gelis jadi bentang desa kuda-kuda salakina di mana naon pausahaanana aya meuni kucilnya kakaraga budak juga ini tuh saha goreng lawet lalaki jadi kucil be lalaki teh leuh yakin Anisa uzainul lakum yen pamajikan ngajadikeun dandanan keur anjeun mudah-mudahan ya sing bisa sarotos pakaian saling menutupi aurat saling menutupi kekurangan oke saling ngagilingan insyaallah taala hidup doaan bakakeun kabagjaan bagjana di alam akhirat kalintang ditangtupkeun di alam dunya kene insyaallah mudah-mudahan jadi ahlul jannah segala perkara tadi yakin ku istighfar urang sing inget karekan dosa mata jadi poe ku istighfar mudah-mudahan ngajadikeun saang geus saang nyata dibukakeun ya Fatahu 72 sing keur bukakeun da moal bisa bukakeun angin Gusti Allah moal aya dibukakeun di hijab kecuali Allah Subhanahu wa taala sok mukakeun hate jama ieu teh Allah terang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini wa taati ya muqallibal qulub bagi nu ngabulak-balik hate anu bisa mukakeun hate kan Allah sok tong teu teuing ayeuna angga cinta ka deui mas cinta ka angga ku sabab saha Gusti Allah mukakeun hate supaya rasa resep da ieu yakin nu tiasa mukakeun ibati Allah Subhanahu wa taala sing kabuka hate dan disebutkeun beung hate geuning lain loba harta nabungkul tapi nu jembar
hatena loba harta tapi lamun hatena kancan pisan sumpegna naudzubillahi min dzalik asa poek we jiga dunya teh deui laisa gina an kasatu alin walakin gina nafsi lain nu kasebutkeun beunghar teh adu loba hartana wungkul tapi nu kasebutkeun beunghar jembar hatena mudah-mudahan sing dibukakeun ya pirang-pirang kalimuliaan utami rezeki utami kabagjaan saat kabukakeun mudah-mudahan kita moskeun aya tahun 72 terus alhamdulillahirabbil alamin 74 nah kitu lantaran ternyata jama anu muji ka Allah pangbaca-bacana muji ka Allah diuningakeun kan dina kalimat di mana jani ngucapkeun alhamdulillah inna abdi hamadani alhamdulillah wa antum ni'am saenyana hamba kaula geus muji ka kaula dina saat ngucapkeun alhamdulillah alhamdulillah puji bagian kaula wa antum ni'am anjeun ka bagian nikmatna dina saat urang muji ka Allah maka yakin Allah nganugrahkeun nikmat mudah-mudahan urang sadayana sing laras-laras ngagaduhan nikmat anu sasirna dan nikmatna mutlak papadin ti Gusti Allah sok aya lebih teuing aya leureuteuh nangga nyangakeun leureuteunan tah ieu leureuteunnana tah ieu nikmatna sok kitu tara jatan ibu nyangakeun sakujur badan kong jadi saroge mangga nyangakeun sakujur badan abdi tah ieu awak abdi tah ieu nikmatna sok kitu tara tara deui nikmateun teuing teu apa gitu. Tapi kalau Allah maparin nikmat insyaallah taala jalanna bakal aya. Dina saat Allah maparin nikmat jalanna bakal aya. Nu siratal ladzina an'amta alaihim. Urang eta jalan pituduh metode jama-jama nu paparin nikmat ka aranjeunna. Allah maparin jalan kanikmatanana. Mudah-mudahan ya dina ngambar rumah tanggina sing kitu ku kanikmatan. Anu disyukuran ku ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin sabaraha 74 ba'da subuh tilu we nya tilu susunan ieu mangga raoskeun ku urang tapi istiqomah astagfirullah 70 ya patahu 72 alhamdulillahirabbil alamin 74 istiqomah we istiqomah inna ahabal akmal adbamuhu wa inkila sanyana amal paling dipikara sepu Allah langgengna sanajan saeutik saeutik babacana kitu tapi langgengna dikir we naon eusina tong diinget tinggalna eusi da teh geus terangkeun ku abdi geus terangkeun Bang tak uyah teh asin tah gula teh amis tah cabe teh lada kok diinget-inget pasti sangat aku ya mudah-mudahan Gusti cing asin terkudu ya guys pasti nggak kena harunya pasti bakal kalau ada har gula malu ya Allah mudah-mudahan ya abdi ada har gula cing amis terkudu tadi padilan geus aya dina saat urang maca terkudu mudah-mudahan deui terkudu mudah-mudahan tong emut we kana mudah-mudahan tadi da geus puguh eta mah jadinya sakumaha jelas pisan disontokeun we mudah-mudahan dari kieu ge kalabat tasyakuran Allah pantaskeun janjikeun la in syakartum la azidanakum mudah-mudahan kita sakur an sakula wargi sadaya kalimatan tantang Allah Subhanahu wa taala amin kalabat sadayana ieu akhirna mah dan syukuran ka lain saya beuleuh hajatun ku sadayana we ka dieu jadi syukuran ieu alhamdulillah taala sok lamun ayeuna teh aya bapak-bapak teh aya ibu-ibu ya nu boga hajat kakek mau bisa nu hadir nyarieun mah nyari hadirna sok abong kena sabuk poe natara di dieu mah kieu ngapi ka eueuh nu hadir oge ya nyari hadir asa teh teuing pada ada dulur bungku di dieu teh lah ka mana we panjangkeun teh ka caplak masih oge nyari tapi ku hadir alhamdulillah wa syukurillah ngaros pinya insyaallah ternyata oge kitu keneh bapak jeung ibu lamun anjeunna teh niat pangaosan kira-kira datang moal ayeuna karek naon beuneuran geus demo ayo pengajian mah deui urang niat syukuran sagala perkara ngadalaskeun kasayan niat syukuran nanti aya ngaran syukuran ku jalan awon di jalan awon teh lain syukuran eta mah
terkanu awon mah tapi sadaya perkara dosai insyaallah niatan syukuran insyaallah da kataina sadayana ku niat syukuran sing bubuh kanikmatan sadayana sagedengan bubuhna kanikmatan sing dijaga tina musibah sareng balai Amin. dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala sadatina kulli sahabatul muslimin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'ti ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma as'aluka taufiqa ahlil huda wa amala ahlil yakin wa munasyahat ahlil taubat wa ajma'li sabri wal kita ahlil khasyati wa ta'abud ahlil wara'i wa irfan ahlil ilmi hatta nakhafaka. Allahumma as'aluka makhafatan tahjuduna an ma'asika hatta na'mala bi ta'atika amalan astahiku bihi ridhoka wa hatta unasyaka fi taubati haufan minka wa ta'ukhlisana syatahu bandaka wa hatta natawakkala fil umuri kulliha wa usinu nabika subhana khaliqin nur. Rabbana atim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sim lana min khasyatika ma tahawwalu bihi bainana baina ma'sika ma tubalighuna bihi jannataka wa min yaqini ma tuhawinu alaina masaibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma yaitana waj'al warisa minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma ya Allah nas'aluka al-hidayah nas'aluka al-inayah nas'aluka al-maghfirah nas'aluka al-barakah nas'aluka afiyatan fi dini wa dunya wal akhirah nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya hafid ibadna ya Allah ya Allah ya basir abshirna ya Allah ya Allah ya nasir unsurna ya Allah ya Allah ya karim fa'akrimna ya Allah ya Allah ya ghafar ighfir lana dzunubana ya Allah ya rahman ya rahim irhamna. Ya Allah nahnu dhaifun wa anta qayyum faqawina ya Allah faqawina ya Allah ya Allah ya Razzaq unsukna ya Allah ya Ghani aghnina ya Allah ya Mujib sairin istajib du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya nur as-samawati wal ardh wa ya qayyim as-samawati wal ardh wa ya samad as-samawati wal ardh wa ya zain as-samawati wal ardh wa ya dzal jalali wal ikram wa ya ghawsal mustaqisin wa mutaharribatul abidin wa munafisal qurabiyanil maqrubin wa mufarijal ghumiyanil maqmumin wa salihal mustaslihin wa mujibas su'alil abidin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Nas'aluka ya Allah bihudaka wal hidayaka ala hadihimnya. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana wansurna ya Allah wansurna ya Allah wansurna ya Karim atina ya Maulana atina ya Rabbana atina ya Allah. Nahnu tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Minal miyahi wa it'ami kullu shay'in maqbulin minal miyahi wa it'ami kullu shay'in maqbulin minal miyahi wa it'ami kullu shay'in maqbulin. Al-Fatihah.
berbeda itu akan bikin mudah-mudahan ayat barokahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.